Ieu keur samarentah yeuh anu kamari nurunkeun bantuan lah aing main bikin kapipasiaeun kieu. Dulur teu akur baraya teu nyapa ieu kumaha ieu teh pantarling we ti handap ngadata. Ai teh nu kabagi teh nu jarum menang hungkul. Ai jelema sangsara ieu kos urang-urang teu kabagi. Abah ieu sing jujur ieu mah ditaros ieu ku Mamang ieu. Abah kabagi teu eta bansos. Nyari abah mah henteu. Abah rumah sajumeneng. Ya jumeneng henteu gitu ngana kiat ari tuang mah. Nah, secara materi mah nya urang teh menengah ke bawah lah nya. Nyata kitu. Tapi aya dulur kula yeuh anu kompleksi di mana-mana mobil pabalatak beunang kadata. Da lumayan asli bah ieu teh. Kumaha samarentah teh ai pantarling ieu tugasna naon ieu ngadata sensus penduduk ieu. Ai data ti luhur, coba tuh urang luhur teh kahanap saeutik mah ulin gitu. Sok sing bener ngadata teh, mana nu kudu dibere, mana nu kudu henteu. Ulah nepikeun ka pipasiaeun kieu yeuh ayeuna dulur jeung bare pipasiaeun asli parasya gara-gara bantuan. Yeuh Mamang yeuh ti baheula can pernah dibere bantuan ku samarentah tapi alhamdulillah tinu tatani jeung tinu usaha nu sajen. Kumaha bah? Tipu. Anjing. Geus bae tong kudu ulang-ulang gitu keun bae nama tatani naon we tong nganyusahkeun pemerintah hirup teh aya kunaon ribu nyeri. Tinggal ikeuh. Labu. Sakitu nu kape hatur. Haji Dede Haji Isan. Atur nuhun pisan. Aduh, bisa si eta euy bawantun. Assalamualaikum.